Ningali Gena mimiti kapancing emosina, Rukmini cecerikan deui bari nunjuk ka Lastri. Hirup kuring ngarasa acan pernah tentrem saprak anak kuring kawin ka awewe eta, puluhan kali kuring dihina jeung dicarekan. Gena tekuat nempo Rukmini terus-terusan cerik. Gena jadi inget ka almarhumah indungna, lantaran lobana racun anu diinum, jadi panyebab paru-paruna fibrotik, teu bisa dicagerkeun anu akhirna maot. Indungna Gena oge sarua, cerik wae kawas Rukmini kanyanyerian ku minantuna. Gena beki kekerot ningali Lastri anu masih mulak cangkeng, katempo pisan kurang ajarna ka mitoha. Gena ngalengkang ngadeketan Lastri terus ngabedega harepena. Heh, anjing, kolot sia acan pernah ngawara kumaha carana ngahormat ka mitoha. Lastri tenyang kalamun Gena bakal ngabela Rukmini, ngadenge dirina ditanya kumaha carana ngahormat ka mitoha, Lastri langsung nyerengeh nembongkeun huntuna nu ompong. Ngahormat mitoha, lamun anjeun anu jadi minantuna, pasti anjeun oge moal hayang hormat ka si Rukmini, bisa jadi malah dibodaran. Gena beki ambek ngadenge jawaban Lastri, geus teu sabar hayang negelan, jadi tanpa basa-basi deui, Gena anu jangkung badak langsung nubruk awak Lastri anu ngan satengah tina ukuran awakna. Lastri didiukan betengna bari dicabokan. Aing paling ijit nempo minantu anu teu bisa ngahormat mitohana sorangan, sia kudu modar dina lengan aing. Lastri jejeritan bari ngahalangan bengetna ku dua lengena. Sia saha, nyaho naon sia masalah si Rukmini, mitoha iblis. Gena beki ambek, ngajenggut buuk Lastri terus sirahna didagor-dagorken kana ubin. Dasar anjing, masih ngahina keneh ka mitoha, nempo Lastri ditegelan Rukmini atau kacida, terus nangtung. Siksa terus Gena, ulah dibere ampun, nu sejen oge narangtung. Rukmini ngadeketan Lastri anu keur didiukan ku Gena, sukuna anu peot langsung nalapung sirah Lastri. Minantu koblok, karasa sia, Rukmini nagok, benget Lastri dicakaran nepi ka bararet garetihan, Lastri teu bisa ngalawan lantaran buukna dijenggut page ku Gena. Lastri jejeritan, sipir, tulungan kuring. Sipir kabeneran eueuh nu deket, Gena serika Lastri. Rek menta tulung ka saha sia, asal daek nurut ka aing, sia dilesotkeun. Unah oge nyampur keun, terus surabi Lastri dijejek satarikna. Sia anu ngarasa hebat di luar, vila anu dicicingan ku sia kuduna vila aing, tegablek kaera. Lastri pernah ditampiling ku Mardi, pernah dijenggut ku Mardi, tapi kakara ayuna ditandasa ku tilu awewe sakaligus, awakna asa remuk. Nepi kata karasa ngompolan maneh, sabab teu ukur tiluan kabahanana maju pada ngasaan najong jeung ngajejek, saurang disiksaku 18 urang, jelas teu walakaya. Lastri hayang nangkuban, tapi teu bisa sabab betengna didiukan ku Gena, jadi ukur bisa ampun-ampunan murungkut bari nutupan bengetna ku dua dampal lengena, sukuna anu awalna tetejeh akhirna disilangkan ngara surabina teu dijarejekan deui. Harita di Villa Udin keur narima telepon ti Isak. Juragan, Ibu Lastri parantos dilebetkeun ka rumah tahanan sel sareng Ibu Rukmini katut neng unah. Kumaha urusan jeung sipir, sadayana tos dibadamian sangkan teu ikut campur kana urusan aranya unah salila teu silih paehan. Alus, antep sina mikir, sugan kahartieun, gan, kumaha lamun kuring nyusupkeun anak buah kuring ke jero sel, pikeun ngawaskeun kasalametan nyawana, sakaligus mere warahan sangkan teu campelak deui ka anjeun. Ulah, tingali heula perkembangan sababara poe ka harap. Keur Udin sorangan, leuwih hade Lastri ngalengit tina kahirupan rumah tanggana, Mardi oge pasti atohan, tapi pasti bakal beda katarimana ku Icih, lamun Lastri ujuk-ujuk maot atau ngalengit kawas isah, jadi Udin rek nempo heula reaksi Icih saenggeus nyaho indungna ditewak polisi. Supaya Icih teu curiga, Udin tetep balanja sarta rek masak keur porsi 5 anen, saolah-olah acan aya anu nyaho Lastri moal balik, malah Udin tetep rek nyiapkeun daharan kabeki Lastri anu batur teu bekiun, nyaeta urap kulit sampeo. Gena jeung nu sejen geus araran nyiksa Lastri, benget Lastri barareu kawas nu geus diseret nyiruan, kongkolak panon bariuh, biwirna luhur handap jeding sagede batu batre, Gena nyarita ka Lastri. Lamun coba-coba bebeja ka sipir, sia bakal disiksa deui. Lastri umbek bari buburu diuk murungkut nyarande kana tembok, tapi di hatena mah kumaha aing, Lastri tetep bakal bebeja. Di imah Udin keur masak, tapi di penjara mah geus waktuna dahar. Aturan di rutan kabeh serba tepat, ketat jeung disiplin. Lastri teu ingkah tina diukna anu teu jauh tina lawang pantau, sabab dirina acan nyaho, mana tempat sare keur dirina, rek nanyakeun, masih sieun ku Gena. Teu lila pantau mulut rak dibuka ti luar, saurang sipir nolol. Waktuna dahar, Lastri langsung ngorondang kana lawang pantau bari nyekelan suku sipir, terus tanggah nembongkeun bengetna anu ruksak. Tulung, kuring ditargelan, sipir kerung nembo kondisi Lastri, tapi teu dipalire, sipir ngagupayan Gena. Gena, menta 2 urang keur nyokot daharan, Gena awalna reuwas ngadenge Lastri ngadu, tapi ngarenghap ngemplong ningali sipir teu malire laporan Lastri, Gena langsung marenta 2 urang nyokot daharan.
Mane duaan cokot daharan, siap bos, dua nana nangtung terus keluar, sipir buburu nutupan panto terus dikunci deui. Nempo sipir indit Lastri nyorowok, pindah keun kuring ka sel sejen. Lastri diuk deui dina tempat nanu tadi, dirina beki bingung jeung sieun, ngeluh ka sipir teh di pirosea, gena nyampur keun ka Lastri bari nalapung. Ceuk aing montong bebeja, dasar koplok, enya ampun, hampura, tembal Lastri ngadek-dek. Hampura, ceuk gena bari nampiling pipi Lastri. Rukmini oge nyampur keun bari ngajejek ramo suku Lastri terus dikekesek. Salila 2 minggu nepi ka aing kaluar, nasib maneh bakal kieu terus. Gena nyarita ka Rukmini, Nini, anjen bisa ngalakukeun naon wae ka si Lastri, ulah sieun, kuring bakal ngajaga anjen. Lastri netep ka Rukmini, ma, hampura kuring rek mere sakamar ker anjen di Villa Bougainville lamun anjen kaluar, tapi ulah nyiksa deui. Rukmini jebi, kawas nu bakal nyaho weh sia iraha sia kaluar ti dieu. Make jeung wani ngajanjikeun kuring hiji kamar. Lastri buburu nembal, kuring bisa ngajieun surat, datangan Icih terus biken, pasti Icih bakal nurut. Bener, Rukmini nanya, Lastri ungguk, bener, anu wani mumpang kana kahayang Icih oge moal wani nolak pamenta kuring. Rukmini kerung, sabab moal ngarasa sugema lamun Lastri teu disiksa heula, tapi gogoda cicing di villa ngaganggu kana niatna, anu ngahalangan Rukmini cicing di villa Lastri, ayuna Lastri geus wani janji. Tapi lain oge Rukmini lamun teu bisa mikir licik, Lastri reaksina ngajieun surat heula, lamun surat geus kacekel, tetep Lastri bakal disiksa deui. Jean heula suratna ayuna ngara kuring yakin, Lastri oge teu bodoh. Pasti dijieun pas anjeun rek kaluar, Rukmini seri. Kuring ge moal bohong, gena nya kakak, terus nyarita ka Rukmini. Nini, mending pites-piteskeun ramona lamun teu daek nulis ayuna, ngarasa umurna teu bisa nulis deui. Lastri murungkut, ulah, kuring embung jadi jelema cacat. Gena molotot, lamun kitu beung sia bakal digantung ku spray kana balok di luhur, terus bebeja ka sipirien sia maehan maneh, kari pilih. Lastri ngageser diukna ka juru sabab sieun ku Gena, omongan Gena pasti lain ukur basa-basi, tadi oge disangka moal wani negel, kanyataana panglobana negelan. Ngarasa Gena ngabela terus, Rukmini ge jadi beki wani, terus najong deui banget Lastri. Rek nulis ayuna moal, Lastri ungguk, enya, tapi villa anu si Udin, kumaha lamun si Udin teu ngijinan. Gena kolohok terus nampiling Lastri, dasar koplok, ceuk maneh tadi bisa. Tiap Gena anu nyiksa, Lastri beki murungkut, unah ngajelaskeun ka Gena. Gena, villa anu dicicingan memang anu si Udin teh minantona si Lastri, si Udin tukang tipu, villa oge hasil nipu ti bapana ka bogo kuring. Kabe jelema kolohok, saurang nanya, nipu ku cara naon bisa menang villa. Unah nyarita deui, ngadukun, tapi lain eta masalahna, si Lastri cicing di villa minantuna. Tapi minantuna kekeh dipaksa nyereikeun anakna, anu kitu disebutna mitoha naon, teu boga kaerapan. Kabeh jelema unggut-unggutan, bari ngararet kabeh ka Lastri ku tetepan ijit. Lastri ngahing ceri bari tungkul, teu wani ngabantah omongan unah. Gena mikeun salambar kretas jeung pulpen ka Lastri. Tulis pamenta Nini Rukmini, lamun henteu, dilelepkeun di nabak. Lastri buburu narima kretas jeung pulpen, terus nulis. Geus beres dibikin ka Rukmini, Rukmini buburu nyambar kretas terus dibaca, sabab pesina bener, Rukmini seri. Hade, kuring panuju, tapi sanajan anjen geus nulis, lain hartina anjen bisa sangenahna di sel ieu, kabeh kaputusan aya di Gena. Lastri ungguk, terus ceri deui, nempol Lastri ceri deui, Gena nangtung bari najong cangkeng Lastri. Kunaon masih leweh, Lastri nyekelan cangkeng nanu nyeri. Cenah moal nyiksa deui, naha masih najong, Gena nyiduhan. Di sel ieu kabeh kudu tunduk kana aturan kuring, teu meunang aya anu leweh, bisa sia ngajedok, montong lewe wae. Lastri ungguk, terus ngararet ka Rukmini, ma, kuring geus ngajieun surat, anjeun janji moal aya anu nyiksa deui. Rukmini kerung, memangna kuring janji keur sararea, perjanjian biu antara kuring jeung anjeun, teu ngalibatkeun batur, lamun batur hayang nyiksa keneh, kuring eueuh hak nyarek, di dia lain kuring pimpinana, tapi Gena, ngarti. Tapi lengan Rukmini masih atel hayang terus nyiksa Lastri, jadi lengeuna nampiling deui. Timimiti anak kuring ngawin maneh, kuring geus nempo sifat setan maneh, di mana pas waliman aya minantu anu mumul sungkem ka mitohan, ukur maneh. Lastri tungkul, tenyang ka Rukmini bakal jalir kana janjina moal nyiksa deui. Padahal surat geus ditulis, biu geus nyabok bari nyarekan ngungkit masalah 25 tahun ka tukang, Lastri rumah sabaheula embung sungkem, lantaran Rukmini teu nyatujuan dirina kawin ka Mardi. Ukur gara-gara Lastri turunan jelema sangsara. Harita 2 urang anu ditugaskan mawa daharan geus datang bari masing-masing nanggei 10 baki aluminium, anu eusina sarua, sangu, tumis kacang panjang, tahu jeung tempe, saurang langsung mantuan ngabagikeun. Dahar
Dahar, kabeh dahar bala kecerakan, unah kerung ningali jenis daharan anu sederhana pisan, tapi leuwih alus tibatan anu dipasak ku Rukmini terakhir, nyaeta sop engkol jeung tulang hayam. Nempo unah ngauleng Rukmini nanya, kunaon, mung kieu katuanganani, unah nanya. Asaan heula, leuwih ngeuna tibatan sop tulang hayam jiunan nini, ceuk Rukmini. Gena oge nyarita, Neng, lamun anjeun teu dahar ayuna, manggi deui isukan, anjeun moal bisa sare sabab lapar. Bisa teu disimpen keur peting, unah nanya ka Gena. Gena gogodek, satengah jam deui bakina bakal dicokot, rek dirikeun kana naon, bikeun ka batur embung mah. Akhirna unah ungguk, terus ngawap, nu sejen dahar ngariung, ukur Lastri anu teu dahar sabab weweunu mere. Lastri keur bener-bener lapar, di imah acan kaburu dahar sabab rusuh indit ka Siti Beng Tea. Rukmini jeung unah onaman sempet dahar sangu anu dipangungkuskeun ku Elsa Tea di kantor polisi. Ningali masih aya sabaki deui di gigireun Gena, Lastri ngorondang terus ngarongkong rek nyokot baki, tapi baki buburu dicekelan ku Gena. Rek naon, Lastri ngarempot, kuring lapar, eta nu kuring pan. Gena ungguk, memang nu maneh, tapi kuring acan ngijinan maneh dahar. Lastri mundur balik deui ka juru, Gena mureleng. Nah mundur deui, kadiu, Lastri buburu ngorondang ngadeketan deui. Lamun batur ngariung, biasakan ngariung sanajan teu dahar, ulah nenggang sorangan, cuk Gena bari nunda bakina nu geus bik harapan Lastri terus nyokot baki anu kuduna keur Lastri didahar deui ku Gena. Lastri ukur celemut nempokeun bari nereyan ciduh. Lastri nyarita, Gena, kuring ti isuk acan dahar nanaon, kuring lapar, kuring menta. Gena seri, mane jelema beunghar, moal beki kadaharan jelema sangsara model kieu. Sahuap we, cuk Lastri, tilu poe teu dahar moal pae, ulah hariwangku lapar, tembal Gena. Kuring moal kuat, cuk Lastri deui. Gena lila-lila kesel, terus molotot. Bisa tengah jedok, ulah ngomong wae, aing keur dahar. Lastri ukur ngeclakeun cipanon, teu wani nyarita deui sabab sieun Gena ambek, terus dirina disiksa deui. Di imah Udin keur heheotan bari mulak malik goreng udang tipung dina katel ka Beki Mardi. Ici jeung Elsa oge geus balik bareng sanajan beda mobil, nempo Udin keur masak, Elsa buburu nunda tas dina kursi, terus nyampurkeun Udin, niatna rek mantuan Udin. Kang Udin, abdi numpang di dieu piraku akang anu masak, akang calik wiosku abdi digentos. Udin gogodek, tungguan jeung Ici bari lalajo TV bisi kapecretan minyak panas. Tapi abdi teresep lalajo TV Kang, hobi abdi oge masak, cuk Elsa. Udin seri, lamun kitu, siapkan piring jeung gelas dina meja makan keur 5-anen. Ici oge nyampurkeun, Kang, emak kamana, gening teu aya. Udin gogodek, teuing kamana da teu bebeja ka akang, telepon atuh. Ici kerung, atos, tadi siang emak nyarios ka abdi bade ka salon sareng rerencangana, tapi tadi rerencangana nelepon abdi, saurna ponsel emak teu tiasa dihubungi. Padahal emak tos miwarang ngabuking tempat di rumah klasik, janten ayuna teh rerencangana masih ngarantosan di rumah klasik. Udin nembal bari ngerikeun udang tipung tina serok kana piring. Naha emak nu mesen tempat, cenah emak geus teu boga duit, akang bener-bener teu nyaho, sabab basa indit emak teu nyarita nanaon, memang samemehna menta duit heula ka akang, tapi ku akang teu dibere, sabab emak teu wani nyarita heula ka bapa. Ici kerung, rada aneh, mesen tempat makan tapi teu sumping, piraku ngeprank rerencangana emak, sareng kunaon ponselna teu tiasa dihubungi. Udin mawa andaharan anu geus di piringan ti dapur, ditundaan kana meja makan dibantuan ku Elsa. Moal judi mah, sanaos judi taraduh gika mareman ponsel, tembal Ici. Udin diuk, lamun beakeun batre, bisa wae pan, tapi da emak geus kolot, kuduna teu perlu hariwang, bisa ngajaga dirina sorangan. Ici ngarahu, sanaos tos sepuh, aktingna kawanku budak TK, abdi hariwang emak ngadamel masalah di luar. Elsa oge diuk bari kerung, kumaha lamun teangan cih. Ici umbuk ka Elsa, enya, kudu di teangan ieu mah. Mardi kaluar tina lift, terus nanya ka Ici, nah balik gawe langsung ka dalapur, lain salin heula. Ici buburu nanya ka Mardi, "Pa, uninga emak ayuna aya di mana?" Mardi diuk, boro-boro, geus tara daek ngomong-ngomong acan jeung bapa mah, memang na aya naon, pan biasana ge teu balik nepi ka subuh tara nanyakeun, alus teu balik-balik, bapa mah atoh eueuh indung maneh. Ici nyekelan lengan bapana, "Pa, abdi uninga emak tos lepat, tapi emak tos nyuhungkeun dihapunten, ulah kate terusan bendu, kumaha upami leres emak kabur." Mardi jebi, kabur, kawas nu teu apal sifat indung maneh wae, kahayangna pan cicing di vila ieu, piraku kabur teu pupuguh. Bapa teu hariwang, Ici netep ka Mardi, teu, Mardi gogodek. Ici ngararet ka Udin, "Kang, akang pan seueur kenalan, taroskeun ka Kang Bahar, manawi tiasa ngalacak di mana aya nama." Udin seri, "Nyi, budak letik wae lamun keur ulin kadang-kadang sok poho balik sanajan geus magrib, komo emak geus kolot, lamun geus anteng judi pan sok nepi ka subuh."
Ici ungguk, hayu atuh urang taruang heula, upami tesumping dugi ke jam 10, abdi bade laporan ka polisi. Udin gogodek bari seri, laporan orang hilang bakal diterima ku polisi lamun geus leuwih ti 24 jam, ieu pan karek genep jam. Ici kerung, bisa teu uninga laratana, kumaha upami emma oge ical sapertos bisa, pokona langkung ti jam 10 teu acan uwih wae, rencangan abdi ka kantor polisi. Anu sejen pating celebek dahar, ukur Ici anu teu bener daharna, Mardi malah geus nambah deui. Ici terus ngaredil nomer Lastri, tapi anggar teu nyambung, SMS, WA, video call, kabeh sarua. Mardi mah hare-hare, malah daharna leuwih loba tibatan biasana, dirina asa merdeka, anu bawel deui tiap keur dahar. Cih, indung mane geus kolot, keur naon dipika hariwang, indung mane acan tangtu nyaho keur dipika hariwang, boa keur suka bunga, lamun bener hayangan kabur. Polisi oge moal bisa nahan kahayang indung maneh. Ici nembal, "Pa, tadi sahur bapak ema moal mungkin kabur, margi impian ema tiasa linggih di villa ieu, ayuna nyarioskeun kabur, bapaknya teu sika ma." Mardi kerung, "Nyaah teh, na pantes Lastri dipikanya naon anu kudu dipikanya jelema sombong teu boga upama ka salaki, teu bisa ngurus salaki, hirupna ukur nyenangkan diri sorangan, memang mustahil indit ti villa anu acan di sarean-sarean acan, tapi nabet kudu dipikiran teuing." Mardi ngarau bari ngararet ka Ici, dahar heula, hayu dibaturan ku bapak ka kantor polisi. Ici nangtung, abdi teu nafsu tuang, hayu ayuna, abdi nyandak jaket heula, abdi sareng Elsa ka kantor polisi, bapak sareng Kang Udin milarian ka tiap tempat judi. Mardi ungguk, terus ngararet ka Udin, daek indit jeung Bapadin. Udin ungguk, terus ngararet ka Elsa, "Elsa, titip Ici." "Mangga Kang." Elsa ungguk bari buburu naek ka lantai 2 ngudak Ici. 2 mobil kaluar ti villa. 3 Bugenville Villas 2 nana nyebar, Udin ka Katuhu, Ici ka Kenca, Udin ngirim chat ka Isak. "Mang, pamajikan kuring rek laporan ka kantor polisi, bejaan polisi sangkan tenanggapi kana laporana. Geus diatur ti samemehna, lantaran mamang oge geus bisa nebak, jadi agan teu kudu hariwang." "Alus, nuhun Mang." Udin ngararet ka Mardi, "Kamana rek neangan apa? Pokona lamun ka tempo aya tempat judi, ren, mane anu turun, tanyakan, bapak mah moal kaluar tina mobil, sieun asup angin," tembal Mardi. Udin ungguk bari seri, Udin nyaho Mardi kapaksa neangan Lastri. Kanyataana memang kitu, Mardi daek kaluar lantaran era ku anak, jadi ngarata ka ciri teuing masa bodoh, kapaksa nurut kana kahayang Ici. Acan oge lunta jauh jeung acan manggih tempat judi, Mardi nyarita. "Din, teangan warung bajigur atawa bandrek, lamun eueuh, warung sate oge teu nanaon, bapak tiris." Udin ungguk bari seri, "Mangga Pa, kaleresan di payun aya warung sate anu raos." Mardi ungguk, "Sip, bapak geus lila teu nginum bir ongko, mengpang eueuh indung maneh, bapak hayang bir sabotol mah." Udin kerung, "Tapi moal direncangan margi abdi mah tara." Mardi nya kakak, "Nya ulah, maneh mah panyupiran, bapak mah pedah atau wae indung maneh tebalik, daripada capek neangan mending senang-senang." Udin ungguk, terus mobilna asup ka parkiran warung sate anu memang teu jauh. Udin mesen 25 tusuk jeung teh manis, Mardi pesen 50 tusuk jeung 2 botol bir, teu disangguan sabab anyar keneh dalahar. Lastri leungit, Udin sebagai inisiator, anu ngadalangan tangtuna atoh, Mardi oge sarua, dirina ngarasa bebas jeung merdeka, jadi eueuh salana ngarayakeun leungitna Lastri, ku dahar sate bari nginum bir. Sabot nungguan pesenan datang, Ici nelepon kana ponsel Udin ngicepan Mardi bari nanya ka Ici. "Kumaha nyi, geus laporan, leres saur akang, ku margi teu acan 24 jam. Janten polisi moal waka bertindak, tapi data ematos dicatat sadayana ku polisi. Karek 7 jam nyi, polisi oge ngarti mana kasus anu kudu dihelaken, moal mungkin ngerakeun anggota kerneangan jelema anu karek lengit 7 jam. Firasat abdi awon Kang, sifat emapan benten, ema pasti ngadamel masalah di luar teras dianiaya ku batur." Udin res ka Ici, jenis awewe kawas Ici memang langka, hirup di lingkungan kulawarga kusuma anu garoreng sifat tapi dirina beda sorangan, batur resep kamewahan, Ici mah sabalikna, lain ukur gelis di luar, tapi di jerona aya mutiara anu teu dipiboga ku awewe sejen. Mardi bager kaayenakeun, saprak dihina dina reuni, kitu ge sifat gede kasieun na acan leungit, pengecut eueuh kawani. Ici mah ibarat emas dina tumpukan kesik hideng. Daek teu daek akhirna Udin mikiran Lastri, lamun Lastri ditahan di rutan saumur hirupna, jelas sagala kaalusan anu aya di Ici bakal leungit, mutiarana moal herang deui. Sinar emasna moal moncorong deui. Udin kudu buburu ngaliupaskeun Lastri anu otakna geus koklak, tapi rek diantep heula, paling henteu nepi ka satengah sifat gorengna leungit heula, utamana sifat ceceremet kana barang batur. Udin oge kudu mikiran pijawaban saupama Lastri kaluar terus nanya,
timana boga kartu emas hideng, sabab lamun teu dijelaskan pasti Udin bakal dianggap anggota komplotan panipuan internasional. Udin sieun icih nyahoon ti Lastri, jadi Udin kudu bisa ngonci bibir Lastri sangkan tebetus. Kang, kumaha akang sareng bapa, tos maluru sabara tempat judi. Udin ngareret ka Mardi anu keur cacamuilan ngadahar sate bari ngaregot bir. Akang teu ngitung geus sabaraha tempat anu didatangan, tapi bapa capeun, ayeuna keur istirahat heula sakedeng. Sae Kang, teras pilari, abdi sareng Elsa oge bade langsung milarian. Enya Ci, akang ngarti, abdi bade nutup telepon, upami kapendak wartosan abdi. Siap, Udin nutup telepon, Mardi terap, Mardi ngajempolan ka Udin. Alus Din, mesen 20 tusuk deui, sigana bapa kurang yuh. Udin gogodek bari hayang seri, pamajikan lengit, anak hariwang, tapi bapana kalah mangpang-mangpang. Birna ulah nambi deui pa, Billy icih curiga, lamun balik bapa rek langsung sare, moal nepungan icih, tembal Mardi. Udin ungguk, ulah kamalinaan pa, masih aya enjing. Mardi gogodek, cukup penting ieu bapa kaluar, bapa teh hayang deui kudu neangan indung maneh, jelema kitu teu pantes diteteangan. Kumaha upami emak kapendak wengi ieu ku icih, teras uninga bapa bau bir bari patuangan buncit, Udin nanya. Mardi nyakakak, sifat emak maneh sarua jeung nini, moal taliti kana kaayan batur, tara daek paduli, leuwih paduli keneh kana dirina sorangan, jadi maneh teu kudu hariwang. Terus Mardi nyarita deui, kusabab indung maneh tara paduli ka bapa, keur naon bapa kudu paduli ka indung maneh. Udin ungguk, Mardi nyarita deui, maneh mah leuwih ngeuna dibanding bapa Din, sanajan ici unggal poe digawe, tara daek mantuan pagawean salaki, tapi tetep hormat jeung cinta ka maneh, tara wani nyarekan, beda jeung nasib bapa. Ngadenge keluhan Mardi, Udin jadi karunya, uyuhan Mardi kuat hirup ngarumah tangga salila 25 tahun jeung Lastri, bedirina oge karek sataon leuwih meuni geus asa kumaha mah. Udin nyoba mancing nanya masalah Mei, "Pa, kobi atuh carioskeun ka abdi ngeunaan bibi Mei." Mardi seri, dina hal naonna, bapa jeung Mei ngarencanakeun nikah saenggeus wisuda, zaman harita hese hayang sakola ka luar negeri, tapi bapana memang digawe di kedutaan Indonesia keur Amerika, jadi pikeun Mei mah gampang, saenggeus nikah, bapa rek dibawa ku keluargana sangkan kuliah bareng jeung Mei di Amerika keur nyokot studi S2. Mardi ngaregot bir heula dina gelas nepi ka beyak, terus gelas kosong dibabukeun kana meja, beungeutna ka ciri ambek. Ngan teu nyangka, dina acara perpisahan pasca wisuda bapa dicekok inumanku babaturan lantaran bapa jadi wisudawan terbaik, nepi ka bapa teu sadar, pas sadar, bapa nyampak geus taranjang di jero kelas, bari nempo si Lastri gigireun sarua taranjang oge. Mardi nutupan banget ku dua lenganna terus cerik. Isukna si Lastri ngomong ka Mei yen dirina raneh ku bapa, Mei ambek, bari nitipkeun surat ka si Lastri anu isi suratna nyebutkeun putus, isukna bapa ngadenge Mei geus hiber ka Amerika. Udin kerung, berarti bapa acan kaburu ngajelaskeun. Mardi buburu nembal, kumaha cara ngajelaskeunna, sanajan teu reunah oge da memang bener bapa nyarean si Lastri, Mei awewe suci, berseka, hatena oge bersih, sanajan dibere nyaho bapa harita keur teu sadar, zaman harita kasucian lalaki sarua jeung awewe, Mei tetep moal bisa narima, jadi teu asa-asa pikeun indit ngajauhan bapa, memangna kawas zaman ayuna, awewe kudu parawan ari lalaki bebas, boga rasa eueuh tapak. Udin kerung, jadi bapa geus bisa mopohokeun, Mardi gogodek. Nepi ka tutup umur bapa moal poho Din, Mei cinta pertama bapa jeung hiji-hijina anu dipikanya aku bapa, lamun poho, moal mungkin bapa ngaganti kunci ponsel ku ulang tahunna. Udin ungguk, bapa nyaho ka aya anak ayuna, Mardi ungguk. Bapa kungsi maluluh ka dulur-dulurna, eueuh katerangan anu pasti, bapa ngan ngadenge Mei geus kawin jeung bule Amerika sarta boga budak, kulawargana makmur, ngan sakitu. Udin ungguk, terus mikir, lamun Mei nyahoon Mardi masih mikiran dirina nepi ka ayuna, pasti harita Mei moal ninggalkeun Mardi. Mardi nunjuk kana sate dina piring Udin, dahar satena Din, tis mah moal ngeunah, lamun embung diu ka bapa keun. Udin seri, nyokot satu suk terus piringna didorong ka Mardi. Kuduaan pa, telila ponsel Mardi oge disada, eueuh ngaranan, ngan anu pasti nomerna ti luar negeri, buburu ditarima, kadenge sora awewe meuni halimpuh. Leres ieu sareng Mardi, "Mom, ieu anjeun," Mardi ngarenjak. "Masih nyebat abdiku sebatan zaman keur gadis, muhun pap, ieu abdi Mei." Mardi asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan, atau kacida, Mei masih nyebut dirina pap, sebutan sayang zaman baheula keur masih bobogohan. "Mom, nyaan ieu anjeun, muhun pap, ieu abdi, naha peda abdi tos sepuh suantena tos benteun, tapi suanten pap mah masih angger." 25 tahun eueuh beja, kunaon ayuna nelepon, karek biu pap ngobrolkeun mom ka minantu pap. "Piraku, kunaon nyarioskeun mom ka minantu, naha pap nuju sedih, teras curhat." "Henteu, justru pap keur bungah, ayuna katambahan ka bungah pap lantaran mom nelepon, aya naon nelepon."
Mom jeung anak rek balik ke Indonesia pikeun netep di Indonesia, jadi mom perlu nelepon pap sarta babaturan anu sejena, mom hayang ngondang makan malam KKB batur-batur sakelas bahla, awewe jeung lalaki. Mardi teu nyangka bakal ngadenge deui sora Mei, malah bakal panggih saenggeus 25 tahun pisah, tapi Mardi teu pangling kana sora Mei nu halimpu, jauh dibanding sora Lastri anu cempreng. Mom rek netep di Indonesia deui, iraha ka Indonesia. Mom tos di bandara, nembe beres boarding pass, kantun ngantosan pesawatna, enjing tabu 11 siang tos dugi ka Bandung, pageto urang ngariung. Rek cicing di mana di Bandung, sementawis di Patma, bari milarian bumi anu cocok di Bandung kangge digaleuh, upami teu aya, paling di Jakarta. Salaki mom milu, teu, salaki mom tos pupus, matak hoyong netep deui di Indonesia oge. Mardi surak dina jero hatena, lamun teu era ku batur, hayang jungkir balik bakat ku atoh. Pap menang ngajemput, urang makan siang bareng saturuna tina pesawat. Ulah pap, teraosku Lastri, pasti moal di Widian. Mardi hampirnya kakak, Lastri, pan lengit, Lastri lengit, Mei datang, ia jelas hadiah anu teu disangka-sangka. Ulah hariwang masalah Lastri, Lastri jeung pap oge rek cerai, jadi Lastri moal paduli ka mana pap indit. Nah cerai, dongengna panjang, isuk pap rek ngajemput mom ka bandara, sabab mom rek ka Patma, sakalian makan siangna bareng di Patma, kumaha. Mom jeung anak, moal nanaon, pap rek mawa minantu, pasti saumuran jeung anak mom. Upami kitu mah teu sawios, tapi mom pasti bakal pangling ka pap, masihan tanda weh di bandara bilih lepat jalmi. Pap rek nyekelan keretas make tulisan mom, mangga, kumargi ieu pesawatna tos sumping, wilujeng pendak enjing siang tabu 11 di bandara, bye. Bye mom, Mardi nutup telepon terus nangtung bari luluncatan. Yes, Udin keur mengpekan biwirna sabab teu kuat hayang seri, komo pas ngadenge sebutan mom kami. Pa, nembe bibi Mei, enya, biu Mei geus rarandaan din, tembal Mardi. Tapi ibu teu acan maot pa, Udin kerung, Mardi seri. Ulah salah faham, bapa lain hayang indung maneh maot, tapi pan indung maneh lengit, bapa ngaduga moal balik deui. Udin gogodek, hate Mardi geus lengit ti Lastri ayuna pindah ka Mei. Udin mikir, lamun sekicih bisa ikhlas Lastri lengit, tangtu bakal leuwih hade keur sarerea, Udin bisa ngirim Lastri ka mana wae dina waktu memenitan, hanjakalna icih teu kitu. Keur awewe kawas Lastri, teu pantes hirup mewah, dahar ngeunah, papakean alus, sabab eta anu geus ngabentuk watakna jadi sombong anu dipaksakeun anu antukna wani ceceremet, ka Jambi leuwih pantes keur Lastri. Geng Isah memang ngamusuhan Lastri, jadi lamun dihijikeun, pasti watak Lastri bakal gancang robah, hanjakal icih bager teuing, kanyaahna ka Lastri gede pisan. Mardi keur senang, sate beyak, bir oge geus ledis. Ayuna malah keur mesen deui sate sarta bir, Udin ukur merhatikeun, teu wani nyarek, Udin sabenerna hayang buburu balik, ngara bisa sare bareng jeung icih dina ranjang, munggaran salila saton leuwih kawin. Indit ti imah jam 7 ayuna geus leuwih ti jam 10, teu karasa 3 jam cicing di warung sate, teu lila icih nelepon ngajelaskeun hasilna. Kang, abdi teu acan mendakan emah, sapertosna mah memang teu nuju judi, tapi kamananya, abdi tepang sareng sababaraha rerencangan-rerencangana di tempat anu benten, tapi sadayana teu aya anu uningan. Balik weh nyi, geus peting, Bandung lega, sarua jeung neangan jarum dina tumpukan jarami, hese kapanggihna, isuk ka polisi deui. Mangga atuh Kang, abdi ge hawatos ka Elsa, tapi akang ge uwihnya. Enya, Udin nutup telepon, pa, hayu uwih, cuk Udin ka Mardi. Iya kumaha, bungkus, Mardi nanya sabab pesenan karek datang kana meja. Udin ungguk bari nitah pelayan mungkus sate, birna mah dipulangkan deui, beres babayar, dua nana asup kana mobil. Dina mobil Mardi ngararet ka Udin, nepi ka imah bapa rek mandi terus sare, ulah poho antar bapa ka bandara isukan. Kedah sareng abdi, Udin kerung, Mardi ungguk, Mei jeung anakna saumuran maneh, teu pantes bapa ngajemput sorangan, bapa hayang tenang ngobrol nostalgiaan jeung Mei, jadi anakna baturan ngobrol ku maneh, ngarti? Mangga, Udin ungguk, Mardi nyarita deui, tapi Din, bapa teu boga duit, bisa tepang mesengkeun Mei jadi Patma, bapa hayang neraktir dahar Mei jeung anakna. Tiasa, Udin ungguk deui, bari ngirim chat ka Isak, mesen tempat, tapi Udin teu menta anu pangalusna, sabab hese ngajelaskeun lamun katanyaan ku Mardi, Isak langsung marentahkeun manajerna pikeun nyatet kana data booking keur isukan. Di rutan, lantaran kabel lampu geus dipareman, Lastri ukur bisa ngarengkol dina ubin di juru kamar bari nahan lapar, gena teu mere dahar jeung teu mere jatah tempat sare keur dirina, padahal masih aya hiji ranjang kosong, teuing geus sabaraha kali betengna disada kukurubukan, Lastri guling gasahan teu bisa sare. Gena anu ngarasa kaganggu ku Lastri nyentak, Lastri, beteng sia gandeng, pindah heesna ka toilet, aing hayang molor. Lastri teu ngajawab, Lastri teu bisa nahan sora kukurubukan dina betengna, jadi ukur bisa ngarapetkeun tuurna kana dada.
bari cimata terus merebei. Nempo Lastri cicing keneh bari tenembalan, Gena hudang terus ngajejek sirah Lastri, culi Lastri asa ngajelengeng sabab keneng suku Gena meneran kana cuulina, terus Lastri nyarita lalaunan. Ampun, kuring teu bisa nahan sora beteng, kusabab bagean harap huntu Lastri ges arompong, katambah pipi jeung biwirna barareu, omongan Lastri rada kurang bentes, balelol, loba anu teu kaharti. Gena nagok bari ngajenggut buuk Lastri, banget Lastri disingharupkeun ka dirina. Ngomong naon ari sia, ucapkan sing jelas, kuring teu bisa nahan sora beteng, cuk Lastri rada tarik. Sabab huntuna ompong, jadi pas ngucapkan kalimah, sora, aya ciduh anu muncrat kana banget Gena. Buuk Lastri langsung digusur ku Gena, Lastri diseret ka kamar mandi, Lastri jejeritan nepi ka nu geus sare oge ngorejat hudang hayang nempo, tapi eueuh hiji ge anu turun tina tempat sarena pikeun nulungan. Rukmini nyorowok, Gena, antok sina hees di toilet, tutupan pantona. Gena ungguk, terus malika Lastri, wani kaluar ti toilet, dipodaran ku aing. Lastri murungkut diuk dina keramik toilet nu leueur jeung baseuh, terus ungguk-unggekan. Enya, kuring rek sare di dieu moal kaluar, ampun. Gena najong Lastri sakali deui saacan kaluar bari nutupan panto toilet. Rukmini hudang terus muka panto hayang nempo Lastri. Lastri, batur oge boga panon, mane awewe anu teu gablek otak, hayang ngajedok di villa mewah, jelas teu pantes, buktina acan ngalaman sare di villa ayeuna kudu molor di toilet, eta ngabuktikeun tempat ngajedok sia pantesna memang ngahiji jeung runtah. Lastri cerik, "Ma, kuring rumasa loba salaka anjeun, ayeuna banget kuring geus ruksak di tegelan, geus daek sare di dieu, rek naon deui?" Rukmini seri, aing nyaho sifat sia, daek tungkul harapan aing sabab sia-sieun ku Gena, coba mun aing ukur sorangan di dieu, sia pasti geus ngahakan aing. Sabenerna Rukmini jeung Lastri boga sifat anu sarua, jadi nyebutkan sifat Lastri sabenerna keur nyebutan sifatna sorangan, bedana, ngan hanjakal duanana ukur awas nempo batur tapi tara ningali kana diri sorangan, jelema model kieu salilana bakal ngarasa pangbenerna. Kasempetan ieu dijadikeun ku Rukmini pikeun males sagala ka nyeri hatena ka Lastri, inget kana peresna hinaan Lastri, Rukmini nyarita deui. Ieu hasil tina kalakuan sia ka aing, hakan masih aya 13 poe pikeun ngarasakeun nikmatna siksaan ti aing. Terus Rukmini nutupkeun panto toilet, Lastri teu bisa nempo nanaon sabab poek mongkleng, ukur bau nyegak hangser anu kaambeu, bujurna geus mulai jibruk baseu ku cai anu nyerep kana calanana nembus tiis kana kulit bujurna, sasakali aya cucunguk anu karasa ngarayap kana awakna, hayang cerik jejeritan, tapi sok sieun ngabangkitkeun amarah Gena jeung nu sejena. Akhirna tuurna dirapetkeun kana dada, sirah diselapkeun di sela-sela dua tuurna, leungeunna dipake nangkep sukuna, acan sapoe tapi asa saton, awakna asa ringsek. Asa wegah nying harapan poe isuk, teuing sabaraha lila bakal cicing di sel anu jelas 13 poe bakal terus disiksa ku Rukmini. Harita Udin jeung Mardi geus nepi ka villa, Mardi kaluar tina mobil bari hahariringan nyanyi lagu, sepanjang jalan kenangan, pikiranna ngabayangkeun isuk bakal panggih jeung Mei. Ici jeung Elsa geus nyampak keur dariuk di ruang tamu bari ngaharuleng, Udin buburu diuk, Mardi rek langsung kana lift tapi dihalangan ku Ici. Sabaraha tempat judi anu atos di sumpingan, Mardi gogodek. Bapak teu ngitung, satiap aya tempat judi dia supan, tapi bapak teu manggihan indung maneh. Ici kerung, teu aya laratana pisan, Mardi ungguk. Oh, paling keur pesta makan malam atawa keur dispa. Ici netep panon Mardi, kumaha upami kacilakaan atanapi aya anu nyulik, akhir-akhir ieu seueur wartos jalmi ical teu pupuguh, anu kapendak seurna tos teu aya nyawaan. Mardi kalaseri, saha anu rek nyulik indung maneh, ukur jelema teu waras anu daek nyulik indung maneh, arahna, tegelis, teboga duit, peot, bawel, dina nyana oge aya anu kapowekan nyulik, indung maneh bakal langsung ditembak sirahna lantaran tenguntungken. Ici langsung ambek, "Pa, tega bapak nyarios kitu ka ma?" Mardi keur mikiran Mei jadi ngomongna sabelang bentor, katambah geus nginum bir, sanajan teu mabok, biwirna rada teu kakontrol. "Maksud bapak kieu, naon anu rek dirampok ti indung maneh, duit teu boga, diperkosa oge pamohalan, saha anu daek, ari lain jelema lolong mah. Jadi teu salah lamun bapak ngomong indung maneh, arahna, indung maneh bawel, wani nyarekan ka batur teu pandang bulu, penjahat mana anu bakal sabar ngadenge omelan indung maneh, inget basa rek maehan maneh, rek nabrakeun diri ka jalan, pan kalah malik nyarekan anu lalajo, nepi ka bubarna." Ici ngadeketan banget Mardi, "Pa, bapak nuju mabok, nah kaang sebau bir." Ici acan pernah nempo Mardi mabok, atawa nginum inuman anu aya alkoholan saacana, kabeki bapana enteh. Matak rada aneh ayuna bau bir bari omongana rada ngaco. Ici jelas ambek, lain ambek ku masalah mabok atawa bau birna, tapi ambek pedang ngarasa dibohongan, ongkoh neangan Lastri ka tiap tempat judi, tapi kunaon bisa nyempetkeun nginum bir sagala, berarti bapana teu bener-bener neangan.
Mardi mundur, bapak temabok, ia lain bau bir, tapi bau kesang tina jaket. Icih kekerot, abdi sanes murang kali, tiasa ngabentenkan mana bau bir mana bau kesang. Tadi bapak angkat tebau kia, iya bau bir. Icih ngarawel keresek tina lengan Mardi, terus ditempo esina, Icih gogodek. Ema ical bari te acan kapendak laratana, tapi bapak te milarian, kala tuang sate bari ngalewat bir, naha bapak sapertos anu senang. Mardi tungkul tenembal, bapak te tiasa jujur ka abdi, Icih nanya deui. Mardi kalah ngararet ka Udin, terus nyarita kawas budak letik. Udin, jelaskan, Udin ngararet ka Icih, nyi, bapak tadi asup angin, jadi ku akan diajak dahar sate sarta nginum bir sa acan balik ka imah, ngara awakna kahaniutan. Eta sesa satena dibungkus, sabab rusuh, te bisa lila-lila. Icih malika Mardi, pa, kunaon kedakang Udin anu ngajelaskan, kunaon te bapak anu nyarios langsung. Bapak sieun anjeun teu percaya, cuk Mardi, bapak hayang buburu mandi ku cai haniut, terus sare, awak bapak geus teu kuat ku angin peting, tembal Mardi bari asup kana lift. Icih diuk deui bari panona mencrong seket ka Udin. Jujur ka abdi, akang sareng bapak teu ka mana-mana pan. Udin nembal, bapak geus kolot, lamun terus-terusan kudu mengudak akang kaditu kadiu atuh karunya, angin peting beda jeung berang, ningali kondisina akang watir. Icih kerung, jujur kang, 2 kali abdi nelepon, tapi suantan disapengkeran akang sami, seolah-olah akang teu ka mana. Udin teu bisa ngejawab, hanjakal nurut kana kahayang Mardi cicing di tukang sate, padahal bisa wae tadi teh ngantep Mardi sorangan di tukang sate, terus Udin liar sorangan neangan tempat judi. Naon deui anu kudu dijelaskan ku akang nyi, anjeun ukur nebak. Udin asa jadi panemlehan, padahal anu salah Mardi. Icih akhirna ungguk, kang, ema ical, upami teu kapendak, kumaha abdi tiasa tenang, enjing abdi moal didamel, subuh abdi bade angkat deui milarian ema. Udin ungguk, ayeuna ngadoaker ema, sangkan ema salamet, teu keuna musibah nanaon, sare sing bener ari isuk rek maluruh deui ema mah, ulah nepi ka teu sare pisan. Icih ungguk, terus nangtung, abdi bade istirahat ti payun. Icih lempang naik kana tangga, Udin ngarau, ternyata teu babari ngalengitkeun Lastri, satungtung Lastri acan kapanggih, sarta pikiran Icih acan tenang, Udin pasti moal bakal menang kasempetan sare bareng, rek nepi ka iraha. Sapoe 2 poe moal bisa ngarobah sifat Lastri, tapi lamun beki lila, Udin oge pasti beki kasiksaku ningali sikep Icih, piraku Lastri kudu dihipnotis mah, tapi ngahipnotis Lastri lain jalan hade, hipnotis memang bisa ngarobah sifat, tapi kasadarana lengit, sarua wae jeung ngajian jiwa Lastri sare saumur hirup, tapi ragana tetep hirup, teu beda jeung nu gelo. Tempo wuki, ukur nuturkeun sugesti tapi teu sadar diri, lamun kasadarana balik deui sarta sugestina lengit, sifatna balik deui ka asal, kitu oge Lastri, tangtu bakal balik deui ka asal, jadi percuma dihipnotis oge. Di ruang tamu kari Udin jeung Elsa, Elsa memang nungguan Icih indit, jadi buburu nyarita ka Udin. Kang, ulah diemutan teuing, Icih teu bendu ka akang, ibuna ical, wajar upami sikapna kitu. Udin ungguk, akang ngarti, akang lain mikiran Icih. Elsa cicing deui, dirina oge sabenerna capek jeung tunduh, tapi nempo Udin masih diuk, Elsa teu tega kudu ninggalkeun Udin sorangan, jadi duanana ngabaretem. Elsa teu bisa mantuan kasusah Icih, sabab bingung kudu kumaha mantuana, Elsa oge teu hayang nempo Udin anu jadi ngalamun, lamun Elsa jadi Icih, sanajan kulawarga keur aya dina masalah, pasti Udin bakal diajak ka kamar, moal diantep sorangan, kunaon Udin teu ngararet ka dirina, anu dina penampilan atau kakayaan, jauh dibandingkan jeung Icih, pan Udin geus nyahoyen dirina bogoh, tapi kunaon Udin masih hare-hare. Akhirna Elsa ngawanikeun diri tatanya, Kang, akang uninga abdi bogoh ka akang leres teu aya rasana naon ka abdi. Udin melong banget Elsa, Elsa, anjeun sobatna Icih, Icih pamajikan akang, anjeun teu sakuduna bogoh ka akang, popokeun weh, moal aya tungtungna dibahas wae oge. Hate Elsa langsung nyeredet, teu karasa cipanona ngeclak. Saur Ibu Lastri, akang teu acan kantos dipasihan ku Icih, ulah ngabohongan dirinya lira, sadaya jalmi anu nikah salah sahiji tujuanna seks, naha akang bade salamina sapertos kitu. Udin kerung, teu nyangka Lastri nyaho sarta geus mungkapkeun rusiah rumah tanggana ka Elsa, sanajan ka sobatna Icih, asa teu pantes Elsa kudu dibere nyaho masalah hubungan ranjang anakna. Paingan Lastri kungsi asup ka kamar basa Udin paduduaan jeung Icih, jeung nyebutkan embung boga incu ti Udin, dameren bisi sare sagebrok, boa-boa salila ieu unggal peting Lastri ngintip. Udin serika Elsa, terus nyekelan pipi Elsa bari nyusut cipanon Elsa ku jempolna. Enya, bakal salilana kitu, tapi lain hartina akang jeung Icih teu cocok, akang jeung Icih tetep saling mikanya, jeung tujuan kawin akang anu utama lain seks. Elsa bunga Udin ngelap cimata bari nyekelan pipina, Elsa bisa ngarasakeun kanya Udin, buburu lengan Udin dicekelan. Abdi moal ngaganggu akang, abdi ngiring binga upami ningali akang bingah,
ulas di atanapi seueur ngalamun payunan abdi moal tega ninggalna. Terus lengan Udin diranggam sarta diciuman, sebatkan, naon kakirangan abdi dibanding icih, abdi tiasa ngadangtosan, ulah nyebatkan nolak ayuna, pasihan abdi waktu spikeun ngarobi diri. Udin buburu metode lengena, terus nangtung bari gogodek. Anjen teu faham pikiran lalaki, anjen bager ka kuring bager ka anjen, lain hartina cocok, kanya kadada teu bisa katembong jeung teu bisa dipaksakan. Elsa tungkul, omongan Udin bener. Cinta lain masalah fisik atawa kakayaan, anu ngahijikeun jelema nyaeta kacocokan hate, percuma maksakan diri hayang ngalawihan icih di mata Udin, sabab moal aya hasilna. Elsa buburu nyusut cimata anu geus nyurulung deui. Akang teu tiasa ngaliupaskeun icih, abdi oge moal tiasa ngaliupaskeun akang ngantosan icih, abdi oge bakal ngantosan akang, sadayana ukur masalah waktu. Udin nempo jam, terserah, anu penting akang geus ngomong jeung ngajelaskeun, tinggal kumaha anjeun nerjemah keuna, istirahat, geus peting. Mangga ti payun, abdi bade di dieu heula, tembal Elsa. Udin asup kana lift, Elsa nyarande kana sofa bari ngaherang tanggah nempo lampu kristal anu ngagantung dina lalangit. Aya rasa handal, horim jeung sedih dina hatena, obsesi jeung emosi pacampur aduk, bingung kumaha carana sangkan menang simpati ti Udin. Hayang bisa mengkolkeun hate Udin ka dirina. Udin muka panto kamar lalaunan bisi icih geus sare, tapi icih nyampak keur nangtung dina balkon bari melong kanu jauh. Pangawakan anu sampurna ukur dibungkus ku baju ipis bari katojo ku cahaya bulan, ngalangkang atra ngajadikeun jantung Udin ratuk tutunggulan. Icih polos tapi satia, kapolosana eta anu ngajadikeun Udin beki panasaran. Lebar lamun dilesotkeun, nyaah kakolot, satia kasalaki, sababaraha jelema geus mangaruhan icih pikeun menta cerai ti Udin. Ka, asup Lastri anu teuing geus sabaraha puluh kali ngomong, tapi hiji ge eueuh nu didengi. Daek cerai lamun Udin anu ngucap keuna, ieu anu ngajadikeun Udin ngarasa regrek, nyambung.